poe aya budak anu bader anu sok ngalawan ka indung, manehna nyaeta Lia. Ih, ibu, kuring minta duit jang besar kota, takara dia. Dinaon atuh Lia, pir aku kamari geus meuli 100.000 di CF deui. Ibu 100.000 mah moal bahi mana dia kuring minta duit 250.000. Astagfirullah Lia, jeung naon acisna 50.000 ge mah jeung meuli kota mah. Buru mana dia duitna? Tah, Saenggeus kajadian eta, ibuna si Lia bade ngamasantrenkeun si Lia di pasantrenan teu namanya eta ngaranna Al-Azhar. tapi orang teh emang acan agama geus ngomong teh berarti sama kau kan jadi suku tuh. Ibu, arek naon sih ka dia? Kosna kuring lagi pasantrenkeun nya. Emang nya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nya kalubat. Naon? Nya ibu bade naon? Abdi teh bade ngabdaftarkeun putri abdi pasantrenan ieu. Oh, nya. Kedap. Nya. Neng. Nya Umi. Canakeun eut. Oh, sakedap. Nya. Putri ibu teh namina teh Siti Aulia. Iya ustazah teh. Model kieu disebut ustazah mana pantes. Astagfirullah Lia. Punten nya ieu mah hampura we putri abdi mah emang kieu. Oh iya putri ibu teh nya teu kunaon ari Imbung Salimah. Punten nya Ustazah, putri abdi mah emang kos kieu makana kabetek arek dipasantrenkeun. Sababaraha menit ti harita. Oh nya atuh abdi bade uih heula mohon bimbingan jeung putri abdi nya Ustazah. Nya. Assalamualaikum. Ayo. Nya ibu, waalaikumsalam. Kaisukan poena di sekolahan deket pasantrenan aya 2 budak sakola anu bolos ngaranna nyaeta Adit sareng Iwan. Bosen. Iya, sami abdi gue bosen. Nah, malam lu mabah. Kan belajar tuh sangat membosankan. Bener, Dit. Oh, yuk orang mabah. Yuk dah. Di waktu nababarengan budak santri bade ngaraos. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam Hapi. Punten abdi teh bade mere terang ayeuna puna ngaos. Oh nya atuh Hapi sakedapnya. Ah, ngaos. Nya ngaos teh maca Al-Qur'an. OMG ngaos wargah teuing. BTW nama anjeun saha? Perkenalkan nami abdi teh Putriana Hafi Angguntara langsung jatuh cinta. Serius eta teh nami anjeun koplak amat sih lamun anjeun namina saha? Perkenalkan nami abdi teh Nira Ayuna. Oh, Astagfirullahaladzim. Mira anjeun teu kuna naon? Heh Lia, anjeun teh Santi anyar. Nah antos ya masalah deui. Halo guys, aya naon ya? Ih abdi telatnya. hello, saha anjeun datang-datang langsung connect. Abdi teh santri terkaya dan ternama di pesantren ieu. Wow, tah karak ieu santri nuku abdi di teangan-teangan teh. Emang kunaon gitu? Arek moal sohiban jeung urang. Abdi sahiban jeung maneh. Ih, hayu atuh. Oh my god, ruas abdi. Sorry. Waktu ngaos arek tiba santri karek araya sabagean. Vita sareng Lia maranehna malah kaluar ti pasantrenan. Buru atuh Lia bisi ustazah sareng ustaz lewat. Nyankin heula atuh nyawa heseureun. Aduh Lia, ulah gandeng atuh. Punten atuh kumaha deui ari ngajolon pasti aya suaraan. Heuh oge nya. Pas Vita sareng Lia di jalan, maranehna kapanggih jeung si Adit sareng si Iwan. Akhirnya orang keluar di pesantren oge rasana lega. Nya jadi asa eueuh beban. Ya, saya sudah sekolah maba.
Oke, mau mana nih? Menyentuh kalelis. Enya abi mah gelis da abi teh santri ternama dan terkaya di pesantren itu. Aja. Pakai apa duitnya ya? Betul. Betul. Bang. Bagi tuh duitnya. Lapar ya, yang melewati kayak gitu. Terus non gunana abi maraneh duaan duit. Dapat bantu kalau ada apa-apa. Oke, habis itu kalau main kita sama setuju deh. Oke deh. Mantap. Di pesantren barudak santri bade ngaraos anu dibimbing ku Pak Ustad Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna sadayana sarehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustad. Bapak bade naras mana ari santri anyar teh? Aya santri anyar gitu ning abdi mah terang aya santri anyar soalna anu ngaos teh penabihan Ayo terang tuh santri anyar teh di mana? Duka atuh Pak, tadi abdi sareng Nira ribut sakedik sareng Lia. Atuda si Lia mah main dorong si Nira sembarangan wae. Emang bener gitu Nira? Nya Pak, sumun gitu. Ai si bapak, hanya abdi teh ngabohong ka Pak Ustad teh. Ini happy bapak percaya ka anjeun. Nama orang mulai pangaosana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sababaraha menit ti harita. Allahul azim. Ternyata bapak bade pamit heula nya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Lia sareng Vita teh ngiringan ngaos Ustad Hari ngadatangan Ustazah Nur bade masihan terang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, bade naon Pak Ustad? Jadi kieu abdi teh bade masihan terang pas keur ngaos kita sareng lias santri anyar teh taya ngiringan ngaos. Serius, emang Ustad? Nya atuh taya serius. Kira-kira Pak Ustad terang teh Lia sareng Vita ka mana? Atuh lamun nyaho kita sering di mana teh ku abdi langsung disampeurkeun. Nya oge sih nya. Atuh nya lah kumaha sih Ustaz ya teh. Ustad, Nya atuh ku abdi ge dihampura. Santos Ustazah Nur sareng Ustad Hari ngobrol ngeunaan Lia sareng Vita aya santri anu ngalaporan nyaeta manehna isi idul. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Ayeuna atuh deui meuni buru-buru kitu. Tadi abdi ningali sini tak sareng babatna terang tah namina saha? oh mungkin si Pita teh sareng si Lia teh eta teh budak anyar. Oh emang santri anyar. Nya aya. Terus abdi teh kamari ningali si Pita jeung si Lia kapanggihan jeung lalaki anu kamari maba sakola Oh kitu nya. Anjeun ningali barudak eta di mana? di Saung Kido Pak. Oh nya ari kitu mah nuhun nya. Oh nya. Abdi ulah nya Pak nya. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nya teh abdi ge bade pamit lah. Oh nya. Assalamualaikum. Salam. Ustazah Nur marentah Nira mere terang ka Vita sareng Lia titah ka ruanganna. Nira, punten. Panggilan si Pita jeung si Lia piwarang ka ruang ibu ayeuna nya. Oh nya Bu. Nira kapanggih Lia sareng Vita teh tos pada lohor. Tadi kuring asup ke ruangan ustazah nyandak HP kuring pan. Mana-mana? Ya, tuh. Bisa amat sih ya? Bisa atulah. Bisa atuh. Hade. Assalamualaikum punten. Geuleuh salim amat sih Nir ulah gagayaan Assalamualaikum punten nya kita ari aya nu ngajawab salam teh kudu dijawab. Lamun teu dijawab teh ka anjeun dosa. Stop ulah ceramah-ceramah. Naon maneh ka dieu? Astagfirullahaladzim. Jadi kieu Naon da buru ulah loba basa-basi. anjeun duaan teh dipanggil ku Ustazah Bu Nur. Aya naon kitu? Arorong duaan teh digeroan kitu. Teu terang atuh abdi mah. Awasnya lamun ustazah nyarekan abdi sareng si Pita, beak maneh.
Lia sareng Vita datang ke ruangan Ustazah Nur. Assalamualaikum, Bu Ustazah. Punten Bu, bade aya naon abdi teh digeroan ka ruangan Ibu. Maneh teu kudu ge sopan-sopan teuing. Astagfirullahaladzim, Lia anjeun teh ulah kitu. Ari maneh kunaon? Entos ibu teh bade nanya ka anjeun duaan bener kitu. Anjeun duaan teh teu ngiringan ngaos. Astagfirullah Bu, abdi teh ngiringan ngaos Bu. Heeh bener abdi oge ngiring ngaos. Ari ngabohong teh engke kunaon sih? Dosa. Tah anjeun duaan teh ngiringan ngaos kan? Terus anjeun duaan keluar ti pasantren, terus anjeun duaan teh kapanggihan budak lalakina anu mabal sakola. Nya Bu. Terus anjeun oge nongkrong di saung anu kidul kan? Nya Bu. Astagfirullahaladzim, Lia kunaon anjeun duaan teh ngalakukeun eta atuh. Kuring teh bosen. Terus atuh ke ibu bakalan mere nyaho ka orang tua anjeun masing-masing. Teu kengeng atuh Bu. Entoslah terserah ibu, silahkan keluar di ruangan ibu. Nya atuh Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena Lia sareng Vita carekan ku Ustazah, Lia anggap nu ngalaporkeun manehna sareng Vita teh si Nira. Lia sareng Vita teh jadi dendam ka si Nira, jadi gegara ieu Lia sareng Vita ngabuli si Nira. Pasti anu ngalaporkeun arurang teh si Nira. Soalna mainna pasti boga dendam ka kuring. Kurang ajar emang si Nira. Kumaha mun urang bully si Nira, tapi arurang minta bantuan si Adit sareng si Iwan. Heeh bener oge. Yuk. Adit, kuring arek minta bantuan ya. Bantuan naon ye? Seru teu masalahna. Seru da. Jadi Abi teh arek minta tolong jangan ngabuli si Nira. Ngebuli. Heeh ngebully. Seru ya. Ayo dah mana si Nirana? Atuh sabarnya si Nira nanti can datang. Nira, tadi teh bade meser naon teh? Meser endog jeung ini. Oh, sareng saus oge kan? Nya, aci si Abdi katinggalan di pesantrenan. Abdi bade nyana galak ka pesantren. Oh, nya. Teu didinya Nira pun lewat. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah? Dia ada ke pasantrenan gara-gara tebuga duit. Bener tak? Bener. Nya marane teh ulah ngaganggu Abdi atuh. Aduh si Ukti ngambek. Astagfirullah, marane teh kunaon sih ngaganggu Abdi wae. Maneh panu ngalaporkan Abdi ka Ustazah. Abdi keluar di hiji-hiji ti pesantren. Lain Abdi mah terang. Tengah wadul. Tengah wadul. Abdi mah Ulah ngawadul. Nyaho meureun ngawadul teh dosa. Saya aku santri teh nyaho. Keisukan panagih Lia, Vita sareng Iwan ngabuli di si Nira. Adit ke mana? Kabari teh mana kecapean jadi gering. Oh, Ayeuna ngabuli si Nira deui kos resep nih. sabar atuh, kedeng deui ge si Nira keluar ti pesantren. heeh bener. Tuh si Nira tuh. Tebudakna. Woi, Nira. Mana mah punya. Dasar geus mah cupu nih. Cukup dasar. Cupu lagi. Pas Nira dibuli, aya santri ngaranna Afi nu laporan ka Pak Ucup. Pak Ucup teh satpam di dinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Abdi punten tadi
masihan. Jadi itu si Nira dibully ku si Vita jeung santri anyar jeung 2 budak sekolah. Di mana? Hayo antarkan Bapak. Di ditu Pak, ayo. Santos lihat sareng nu lain lulumpatan, Afi sareng Pak Ucup laporan ka Ustad sareng Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Tadi abdi ningali si Nira dibully ku si Vita jeung si Lia. Jeung aya we tadi tanya mata budak sekolah. Tanyakeun aya ka si Pak Ucup. Tadi orang ngalapor kan. Emang benar gitu Pak Ucup? Ya Pak Ustadz gitu. Bener gitu Nira dibully ku barudak anu tadi. Iya Bu. Tapi nya Bu, itu atuh panggeroankeun anu tadi budak. Oh nya Bu sakedapnya. Nya. Abdi bade pamit heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang kira gitu kejadian Pak Ucup? Pas tadi Pak Ustadz pas barudakna istirahat sekolah, Pak Ustadz abdi bade balik ke pos. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuh A, bade ka ditu heula. Main naos. Ya tuh. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Geus. Oh nya atuh Nira balik deui we nya ka kobongnya. Nya. Assalamualaikum. Nya atuh nama urang panggil we nya bararudakna. Oke, paling kos luhur. Oh nyata abdi ge pada salat lah. Oh nya atuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sanggeus azan lohor, Hafi akhirna kapanggih oge sareng Vita jeung babaturana. Kita udah aku sama aku Salma. Aman. Malam orang dilaporkan ke Ustad itu sareng Ustazah. Dungki kumaha ini urang. Semoga teh dilaporkan ya. Udah. Capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aranjeun teh dipanggil ku Ustazah sareng ku Ustad. Ka ruanganna soalna cenah mah sih abdi ngadenge anjeun teh ngabuli si Nira. Yang nang oke arurang ka ditu nyusul. Pokoknya secepat nanya. Vita sareng nu lain datang manggihan Ustad sareng Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad, Bu Ustazah, bade naon arurang dipanggil ka dieu? Marana terang dipanggil ku ibu ka dieu bade naon. Terang Terang Bu. Bu. Benar kitu marana teh ngabuli si Nira. Bener sih Bu. Kunaon atuh jadi ngabuli si Nira kitu? Atuh ibu manehna tos ngalaporkeun arurang anu pas arurang mabal ti pangajian. Emang marana teh boga buktina bahwa si Nira teh ka ibu ngomong gitu. Bu. Atuh ulah waka seenaknya gitu atuh. Ya Iya Bu. Bu. Ya anjeun sa. Abdi teh Iwan. Diana anjeun budak sekolah. Nya abdi teh budak sekolah di sekolah Alapati. Nah anjeun bisa jeung budak santri ieu. Kan abdi teh kedua anjeun si Adit. Terus si Aditna mana? Cahaya si Adit nama ke gering. Nah, tuh Neng gelis-gelis. Didinya Lia, Vita sareng Iwan diceramahan ku Ustazah Nur. Santos kejadian eta, Ustazah Nur nelpon Ibu Lia sareng Vita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, sarang ibunya Lia nya. Ya, bade naon Ustazah? Santos eta ibuna Lia langsung datang manggihan Ustazah Nur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kap, kalebet Ibu. Damang Ibu. Alhamdulillah dak mah. Ya abdi teh bade naros ieu aya naon nama teh dipanggil di. Iya, pan anak ibu teh nyakar tadi teh ngabuli si Nira. Ta ibu ge, nya ibu ge karak nyaho gitu kan nya karakter tadinya. Ieu teh bade kumaha kitu nya si Lia teh bade ku ibu kitunya diieukkeuna beng teu kitu deui apa ku ibu Lia gitu bade di takan deui. Ya tuh hapunten we ieu mah hampura Ibu. Nah heueuh putri abdi mah emang heueuh hese di imah oge di bejaanana di warahna hese nah ku abdi dipasangkeun ka di oge nya. Maaf ieu mah jadi merepotkan anu ustazah anu aya di dieu gara-gara putri abdi kelakuanna kieu. Ieu mah bener-bener jadi hate teh da heueuh putri abdi teh hese di bejaanana. Oh nya atuh emang kitu sih nya namana budak gitu kan ibu ge da kumaha kitu arek diusahakeun kitu nya ngadidik anak ibu deui nya. Nya tuh abdi ai kitu mah yang kapanggih jeung santriwati ibu anu namina Sinira teh yang minta maaf gitu. Oh nya tuh urang hayu ku bos saja diantar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Oh iya, namina teh. Nya ibu ieu tah namina Nira teh. Calik atuh. Nya tuh ibu bade ka ruangan ibu deui nya. Assalamualaikum. Ibu sebagai ibu Nadia sudah punten ibunya maaf Nira bisa ngamaafkeun teh putri ibu. Ya, insya Allah bisa Bu. Itu nyanyi-nyanyi ibu mah. Sababaraha menit ti harita. Nyatu gitu mah ibu bade wih heula arek manggihan hasilnya niranya ibu. Niranya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didinya Ustazah Nur manggil si Lia sareng ibuna. Nah, nya ibu marek manggil Mamah Lia. Nya tuh ibu. Mohon. Bu. Nya tuh aya nanya. Duaan eta heula we nya ngobrol heula. Ibu balik ka dieu. Assalamualaikum. Dia nyaho. Ibu make dipanggil tadi gara-gara naon? Tanya. Bener. Nah, kamu bohong. Dia nyaho salah lihat di mana make ibu dipanggil tadi. Jujur coba ke ibu. Dia ngaku kenal. Jika ibu sudah dipanggil tadi Ustaz. Lia teh pas ke itu Lia teh ngiring pengajian. Lia oge dipanggil ku ustazah. Nah, angkos gitu teh Lia teh terus Lia teh curiga namun si Nira nu ngalaporkeun. Jadi Lia teh sareng si Pita minta tolongan ka budak sekolahan duaan aja ngabuli si Nira. Kan ibu teh sengaja matangkankeun dia teh memperbaiki dirinya. Kenapa kalian membawa pengaruh buruk ke pesantren ini? Ibu mah ibu boga anak pembawa pengaruh buruk ka sekolahan, ka pesantrenan. Tidak tuh sing serius aya mah pesantren teh. Kan teh bakal gede. Mau leutik wae.
Taknain nama ya enak kumaha arek terus masantren di dia atau balik ke imah tapi dia tak kudu sekolah deh bisa tak naon sekolah lagi nyanyi modal ayeuna imah. Terus atuh Lia mah bade tetep di dia masantren, dia arek di dia masantren arek nyangan ilmu. Bener mah bohong deh Ya ibu, bener. ya. Awas ya engke lamun misalnya ibu dapat laporan deui disuruh ka dieu deui gara-gara ulah liat deui. Insya Allah mau ibu. Ibu lihat temen telepon ibu. Lihat emang coba dosa ibu bisa memelia masantren. Oke lihat di pesantren kan gitu bener. Jadi lihat terus sampai ibu. Terus ayeuna mah dia serius kan niat dia arek masantren di dia arek jadi budak anu lebih baik deui. Ya ibu. Santos Lia minta maaf ke ibuna, Lia akhirnya tobat. Jadi senyumlah, senyumlah.